Sampurasun. Dinten ieu dinten tumpak wage ya. Kaping hiji Kresna Paksa 1859 Caka Sunda. Tah, dina dinten ieu tumpak wage teh maksad tumpekan ngabewarakeun ka indung poe rehma oke dina mapag tahun saka kaping hiji kasar 1845 ya saka Sunda. Tah parantos dipapan dina bewara ka indung poe salajengna engke mipit amit saestuna di Gunung Sal. Sampurasun. Sunda, cucu di belahan
kukituna dina dinten ieu jalaran lagu ieu ngawanohkeun kana indung poe tah dinten ieu bisa mincak dina kaping hiji Kresna Paksa 1859 Sakasunda anu dinu kasa nama nembe dina kaping hapit kayu 27 dinten dia. Nah, kukituna dinten ieu pisan urang teh mipit ya, bewara ka indung poe. Bewara ka indung poe. Dina mipit ayeuna bade mayunan hiji kasa 1845. Nah, di dia dirampagkeun di Bogor Banten parantos lempeng dengan sajena. Nah, ku jalaranana ayeuna dina tumpek wage anu tadi sakumaha disebutkeun yen tumpek wage teh posisina aya di arah kaler atanapi utara. Ya, tah si pagawean wage mah ngaranna pecah besi. Kukituna di dia mung disayogikeun ruangan ketan pangkur. Nah, parantos dirempekeun kan di Bogor. Nah, jalaran bewara na ka indung poe dina poe tumpek ayeuna. Nah, mapat tahun saka kaping 22 anu engke digelarna mipit amit anu saestuna di Gunung Salak. Tah eta nya bewara dina tumpek ayeuna ngabewarakeunna iraha dina kaping 20 dina sasi Setra kami dina ieu masih hapit kayu dintenna budak atanapi rebopon. Tah jalaranna di Gunung Salak di ieu we di lereng-lerengna bae sanes bade naik ke gunung. Didinya titik mipit amit kanggo kaping 22. Tah engke parantos dikumpitkeun paninten naon wae alat-alat anu kedati dipikeun kanggo jadi hatur nuhun pisan ieu ka parawargi anu aya di Bogor anu rantau ya salam bantos di Bandung di bumi Kalangideung kanggo keterangan sadalaruri naon anu disebat saka sarana lebar pisan anu jelas yen kunaon eta taun saka nyaeta saka teh artosna dina Sang Hyang Kala. Panten urang parantos rasa empati nembe parantos madoa oge nya di ditu. Tah kalasan dinyetan kanggo momentum teh bebenang diri nya kanggo kasaebat. Rupina mah ngabewarakeun mung sabaru bae kanggo wage anu ngabewarakeun eta kanggo dina budakon di eta mugi kauninga ka warga-warga sadaya di Bogor. Kitu Rupina medar dina tumpek mah panginten lebar panjang lebar nama engke paninten di kaping 22. Kunaon ayana dina saka ieu teh naon atos nama parantos tapi panjang lebar nama paninten engke gitu. Parantos mungkin pamit. Atur nuhun Teh Eli. Sampurasun. Bes daya. Cerdas berdaya.